saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir teu kumaha tuh asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tidak hadiah ka Tuan Syekh Abdul Qadir di mana bae Syria, Yaman, Arab, Indonesia wabeh dibuat asal tas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Salah satu karomah Tuan Syekh Abdul Qadir anu indah jasa anu indah ketika aya hiji wali Allah ngalakukeun kasalahan setelah ngalakukeun kasalahan dicoret dina martabat kawalianana geus lain jadi wali seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kasalahanana tetep teh dihampura 360 wali bebeja ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi aya wali Gusti anu dicoret dina kawalianan nu nangkat wali Gusti nu nurunkeun wali teh Gusti lah kasalahan setik bagus teh geus bae hampura jadikeun wali deui cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nyana bakal kaluar ti kawalianan aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha aing cek Allah aing nu ngahapus aing kene atuh mantak naon hapus deui widih cek Gusti Allah ieu keras amat sih teu bisa ieu hak peto aing cek Gusti Allah henteu Abdul Qadir teu bisa pokona deuk diasupkeun ka wali deui ye atuh kitu jangan aing nu ngangkat wali nae kajen teuing ku Gusti teh diangkat ge ku kaula deuk dihampura bae geus diasupkeun ka buku kaula titik ambo si Abdul Qadir cek jalan waniana mah geula ku akula bae aduh geus atuh kuari mah kieu bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun leus ku maneh nu ku maneh deuk diasupkeun wali coret eta catet anu moal kumaha maneh bae aing nuturkeun maneh bae geus da kitu jadi pangeran mah ya Allah ya Rabbi saha nu nyaho Kapolres diangkat jadi wali kota iyalah keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Masya Allah urang lamun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke maghrib mal salat geus ngeunaheun resep biasa tiis perasaan tiis nu tadi dicaritakeun ku Kitur Mudi catatan begitu dibere buku eta makan dina Tafriqul Khatir lamun dina Bahjatul Asrar mah lain kitu dongengna begitu munajat ka Gusti Allah dibere buku tah Abdul Qadir dibere buku ku aing jang nyatatan murid maneh datang ke Masrik buku lagi panjang kutan Syekh Abdul Qadir di catatan murid-murid anu beat anu sok zikir anu sok halqah terus dicatat anu sok mamaca dicatat anu sok nyebut-nyebut ada Abdul Qadir baca kowe deh dicatat kabeh anu ngaliwat doang yang ngaliwat ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani catat baik kutan Syekh Abdul Qadir cak Gusti Allah hai atuh ulama yang catat bae atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong teu bisa catat baik lain catat baik kutan Syekh Abdul Qadir ye malaikat demo malaikat percis kos 22012 kali ke Jakarta hei ulah kitu Abdul Qadir hargai Allah nu bogana jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus tapi nu jelema maksiat mah dicatat atuh kira-kira atuh ke malaikat Malik sepi di neraka paling Ahok beureun hari Tanu atuh lamun teu boga hidayah lain deui masalahna ye ulah kitu teh cak Abdul Qadir ke sia ulah lu campur urusan sia malaikat urusan Allah sama pangeran urusan aing diangkat jadi wali atau aing mungpeng jadi wali ku aing dicatatan kabeh cicing sia malaikat ambo cak malaikat cicing aing urusan jeung Allah bebeja deui laporan Abdul Qadir ulah kabeh teuing atuh aing nu teu salat mah ulah dicatet cicing Gusti ya Allah cak Gusti Allah aing apan eta mah bodoh cak Gusti Allah atuh Gusti nyieun bodona pan Gusti nyieun pinter ka kaula cukup nyieun pinter kula ka Allah ka Gusti atuh kula bakal nyapaatan murid-murid kaula atuh kitu bae sih amat sih ya Allah geus bahasa bae atuh Abdul Qadir catat
catetan gue ada catetan punya na. Wah murid-murid nu beat catet, anu takwa catet, anu korupsi gak dicatet. BKB catet, Kapolres aya dirinya, Dandim aya dirinya, ngan ditungtung, aya KB. Catetan murid aya. Begitu Gus Araya KB, dilaporkeun deui Gusti, ieu can anggeus catetan. Pan, ku murid-murid kula engke tahun berikutnya bakal dicatetan deui di buku ieu. Je, kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh mah. Engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah catetan deui. Tahun 2017 tahun terus dicatetan bae. Engke sabodo sia atuh Abdul Qadir kos kitu mah. Dicatetan bae terus. Saha nu nyatetna kula? Cik Abdul Qadir. Sebab kula mah teu paeh. Saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir. Teu kumaha atuh? Asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir. Sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah karim. Nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tina hadiah ka Tuan Abdul Qadir. Di mana bae? Syria, Yaman, Arab, Indonesia. Wabeh dibuat asal tas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir dong. Abdul Qadir mana? Pondok. Acak-acakan ieu mah ieu. Kudu make Al-Jailani. Tah. Hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti. Aya naon deui atuh maneh? Dicatet janggeus. Anu brengsek ku maneh pan dicatet bae. Eta Gusti. Hiji deui kula mah. Naon? Kula moal waka asup ka sorga dek cicing dihareupeun lawang jahanam. Ajur naon? Dek neuleun catetan murid kula beusi aya nu dikanarakakeun. Malaikat Malik diancam ku sia. Masya Allah. Aduh Abdul Qadir agas kumaha maneh bae atulah. Dibere kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir. Nah kitu jadi pangeran mah. Iyalah rahmatan lil alamin. Urang lamun ngadenge kitu eueuh pinarakaeun kabeh ge. Nu mantak pejabat nu korupsi makin korupsi. Asal Abdul Qadiran bae. Teu ditarima ku Abdul Qadir ge. Nah, iyalah indah jasa urang nyadaiteun karomah. Terakhir padahal loba keneh ngan aya guru urang zuriatna. Wah mun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir masyaallah ulah Tuan Syekh Abdul Qadir wali-wali nu aya diulang Syekh Mansuruddin encan kula dicaritakeun kula boga manakibna geus puguh Syekh Nawawi geus puguh Syekh Maulana Hasanuddin geus puluh wali-wali sanga. Ya Allah ieu mah Tuan Syekh Abdul Qadir terakhir Gusti eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi teh kutubul aulia seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi. Saha nu leuwih luhur? Leuwih. Kitu keneh Abu Yazid Al-Bistami ketika nyana merasakeun eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana. Pangluhurna sebab bisa apak-apakan ka alam malakut, hayang nyaba ka alam malaikat bisa, hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa. Ya Allah ya Rabbi wali Allah. Eueuh deui nu pangluhurna. Tetapi aya ketukan hati, hei Abdul Qadir, hei Abu Yazid, ingat. Coba singkapkeun deui tabir di jero hati. Singkapkeun. Trek. Masya Allah. Ari itu saha cahayana. Nembus 7 lapis langit surga neraka. Nembus 7 lapis bumi kahandap. Gusti aya eta saha? Sujud maneh cak Allah, heh Abdul Qadir sujud maneh kadinya, heh Abu Yazid Al-Bistami ngaharep bari tewasa Masya Allah ternyata di hareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor keneh, ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab, ternyata derajat teh horenganan jadi hijab. Ya Allah ya Rabbi, cahaya tersebut ngangkatkeun suku. Ternyata aya kokotor lebu anu ragrag tina dampal suku. Diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir, diusap ku Imam Abu Yazid Al-Bistami dina saahna. Dikabeungeutnakeun. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nihayatul aulia bidayatul anbiya. Puncak derajat kewalian
Nabi mah kakarak eleng-eleng Nabi ya urang geus jadi luhur jasa urang manusia luhur jadi pangkat wali dibandingkan jeung Nabi mah kakarak eleng-eleng luhur jasa hese jasa sama derajat ku Nabi teu bisa dikasab tamah kakarak Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah bari maca babacana moal dibaca kukula babacana lantaran panjang didinya langsung sujud tawasul ya Allah moal balik kula malamun can kapanggih muka kuburan blah keluar Kangjeng Rasul bari sasalaman meluk hadza waladi ya Abdul Qadir turun deui ka jero horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung Nabi eueuh nanaonan nihayatul aulia bidayatul anbiya puncak kewalian kakarak kamimitian pangkat kanabian pohara jasa Nabi Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir Bengawan Nil eueuh caian kering kerontang orang Mesir kabeh lapor ka raja teu bisa kukumaha gubernur maksudnya teu bisa kukumaha aya ge di Madinah Umar bin Khattab coba laporan ka ditu laporan ke Sayyidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaradi Bengawan Nil eueuh caya masyaallah cek Sayyidina Umar gancang carita bener we nyeun suratnya suratna kukula dibacakeun lamun ditulis panjang ngan moal sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet moal ieu bahaya Haji Mamin geus nempo bae wah surat naon ieu aya I love you-an masalahnya kepada yang terhormat Bengawan Nil yang ada di Mesir saya adalah Umar bin Khattab kekasih Rasulullah kekasih Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku kalau engkau wahai Bengawan Nil tetap kering awas aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah hati-hati Bengawan Nil mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu segera engkau harus ada air wassalam Umar bin Khattab ampun nyuratan geus lain ka jahe deui nyuratan geus lain ka awewe deui nyuratan geus lain ka atasan deui nyuratan geus lain pada makhluk manusia tapi ka Bengawan Nil suratan segera bikeun ku ari ka ditu cara mikeunna kumaha angsongkeun ka dinya hese-hese amat cenah tinggal mikeun we komo nyieun mohon atuh guguran we ka Mesir langsung kuru utusanana ka coba Umar hebat henteu jakna ieu aing mah kakarak ngadenge manya kali di suratan lamun ieu bener-bener Umar haju terjadi aya caian aing endek sujud di hadapan Umar aing jadi muridnya anak kajen gua komage moal keluar tinyana aing mah teu nuturkeun jana bae awas ya surat tah Nil ya surat di Umar tah ha eta kakarek menit langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean jijah heueuh Masya Allah cai ngagedean pohoan horeng geus aya di cangkengnyana je atuh aing karendem ya mah gegeraan bae ka ditu kumaha cek Sayyidina Umar Tuhan kula mah geus moal nyaritakeun Tuhan leuwih nyaho kumaha Tuhan leuwih nyaho aya naon tuh ka dieu kula hayang jadi murid kula yang jadi murid hayang cara Tuhan namun sia hayang cara aing moal bisa eta mah pamere Allah mun kieu mah sia hayang jadi murid hayang ka Allah adapun dibere jeung henteu teh mah urusan Allah geus mah serahkeun ka aing sama salah bae sok hayang hebat cara aing bloon sia mah tuh sahabat ke di bloon atau kumaha Haji Mamin bloon sia mah kumaha Habib Rozak mah ablaul bloon ya ieu mah di dia bloon kabeh maksudna ibadah teh hayang hebat hayang wusul ilallah nu ngawusulkeunna Allah cerita ke rumah Tuan Syekh cerita Abu Yazid Al-Bustami cerita Syekh Siri Sikti cerita Syekh Ma'rufil Qurhi cerita waliul auli wali Allah nu aya di urang tertarik sebab ruh urang keur damai keur tentrem nu jelas mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dijadikan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dicatat sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, sehingga di akhirat diaku ku Kangjeng Nabi dihijikeun jeung murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.